Sih ngomong gitu bae. Kalayu mak. Wis ke kuanya ta mah kade. Alakeun suluh aing. Wis ieu mah ku aing. Alakeun suluh nya heuy. Itu udah ngangu suluh di mah baras seuh. Beli gas beana sih mak aing. Gua boga duit meuli gas mah pada beres ku sareng dia. Geus ulah ieu mah aing bae nurutkeun. Wis geurang suluh ka itu kabon. Mana golokna dia? Di saumur gitu tuh. Sudah mau golok naik. Langsung gegeran. Gegeran yang kena aing mau nyangu suluh mah. Cek, kumaha? Kamar kan aing lamaran ti sihir, Mak. Heeh, aing lamaran. Aing parusing teu boga duit, mana kemari ge kue nang ngutang. Ih, atuh bapana ge ieu kemari tacan balik deh ieu. itu kumaha cenah eta? Lamaranna. Atuh kitu doang atuh, cuma mau naon gua dina ieu kitu tah otak. Eta mah keluargana kitu nah. Heeh. Anak urang itu lah. Oh, pugu mah. Lucu. Kumaha, Cek? Nyaho aing ge ieu geus kitu. Geus mah geus keluarga eta mah sarombong. Eta pakaya be. Oh, eta ge ceuk. Dina kotak teh nya, lain kira dibikeun dia dicengcem beh. Ih, isinkeun nya. Heeh. Aduh. Cek. 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 Ih. Jauh susah ya. Cek. Mana ya bahan hutang gue? Cek. Dapur gitu. Aja ucu dibayar sama aku, asuh utem kok. Ih, boro-boro duit. Bayar kue bae yang eueuh. Ih, kok gitu sih nya? Heeh. Ucu iramer kue na. Teu nyaho ieu geng lalieur pugu mah. Mana geng lieur ieu. Cek, bayar hutang atuh. Assalamualaikum naon? Eta saha, Cek? Eta tukang kue. Ih, dusun Ahmadnya. Oh, saya tahu mah, gitu iya. Hutang ya, mana hutang ya? Dat, anak aing yang nyusu aing segede sabeula ya. Ih, ucu boro-boro jeung bayar hutang. Bayar, pokoknya mah bayar. Coba eta ulah deket-deket ya. Ih, aing gila aing mah. Ih, gedean eta jeung lu aing ge. Ih, asih ulah deket-deket aing. Itu. Cek, eta bisa gede gitu, make naon? Jangan aing mau uhat. Iya tuh aing mah di urutan unggal penting. Di urutan ku saha, Cek? Ja aing ge sok mandi, sok iya di urutan ku aing nya. Urang ieu tapi eueuhan. Atuh nu aing mah ku salaki aing. Nah, saya tuh bukan salah. Tapai. Iya, tukang tapai. Tapai. Mang. Tapai. Tapai, Cek. Tapai. Ih, Mang, pan guna teh asa-asa. Naon? Teh asa-asa. Kunaon? Dong si Utem. Konyo kasih Utem? Heeh. Eta calon minantu kami. Ih, lucu. Oh, iya calon itu si Utem. Atuh iya bapana, bapak si Utem. Wih, jaga gede. Hoi, naon gede? Ente iya ya tapai dik meuli moal. Oh. Cik, apa yang cik? Ibu bagusnya. Ih, tapi yang cuma duit, Cek. Ih, sarua itu gitu buat duit. Gratis bayar atuh. Iya nya. Gratis bayar. Nah, gratis bayar atuh. Bayar, Cik, bayar. Ih, si Ucu. Gratis meureun Mang jeung kami mah. Ih, Gratis meureun. ih. Gratis atuh ya. Tapi asal daek jadi pemajikan urang daek teu. Mendingan balik. Neng, kawin ka urang mah kurang dijamin, urang mah yo bandar tapai, Neng. Ih, Ucu pan boga salaki. Iya nya. Eta mah salaki batur. Geus susi geura balik ka ditu, kayak kuang dianterkeun duitna. Utang bapana. Terus yang mau beli tapai aing. Moal di gitu. Cai geus ku aing beba dia. Cuk, naon kadinya? Nalaing diarep. Ai. Tadi saran arana Susi. Oh, orang karep belanja baliknya. Oh, Cuk, orang baliknya untuk masak. Oh, orang ngelik balik. Cuk, atuh kan di dieu Cuk mah. Apa? Nya. Siap.
Lumayan atas si Susi. Ketukan koin lah, saya tanggung nyokot apa aing. Bang, nggak nontonkan kami. Atuh pas serangan ke cokot apa kami. Atau saya burung kayak imah baik. Tem. Kenapa dia pin? Aku ngomong kan yang karena dia. Ngomong naon dia ngomong bari dia. Kalau di dia tiba itu di kebun apa dia yuk, di balong apa dia? Ayo apa enggak wah? Oh, wah, ayo. Ayo nasi dia pin ngajakan aing ka dia. Mungkin iya. Sebenarnya dia bogoh tuh kasih Irma. Bogoh aing pin keur baret to mah, tapi kan kuari mah nyaho deh sorangan meureun aing boga si mamai. Oh sih. Aing ge pusing Filipin lah kuari. Aing dijodohkeun ku Mai, sedangkan aing kan bogohan si Mamai pin. Aing dieur kuari pin dieur. Aja tem meski kumaha tem. Atuh kumaha pin, kumaha deui? Kumaha tem perasaan aing mah tem. Nah, nung. Naon dia menyandung teu nyambungnya pin. Nung. Kan melendung. Sia di melendung deh. Dia torek di mana bae? Torek. Nyak nung. Aing main jalan. Geus nyawa aing digantung pin maksudna. Rek dia di mana berek? Aing mah tengah rokok, teu korek. Tem, pokoknya ini hasilnya. Lamun dia sampai jadi kawin jeung si Irma, paling diacak-acak tenda dia. Cuma dia berapin aing meninggal suluh lagi Oh, main. iya. Suluh. Ingat kamu yuk. Hah, di mana? Ambu jualan sate. Ambu jualan sate. Oh, enak. Lemang. Gu. Pin. Oi. Ya, mamai. Mau aja mau Kemana dia mai kira mau balik mai. Coba dia menaya mah aing mau dikawinkeun meureun ku mai si Irma. Takut. Coba dia mai henteu lempang maka Jakarta jeung keluarga dia. Wari urang masih keneh meureun bobogohan. Kawin gua meureun. Anu sih gara neng amat. Nah, Gede deh mah. Ini mah. Ting dia gede lumayan. Ayo nih lu. Ayo nih. woi gede ini. Jadi jangan ketemu aing. Oh, apa? Woi, mana? Kita sutem dong nih tetah gerak. Gerak paling sutem ya kan katimu mah. Ayo. Amin. Sudah sana dia. Iya. Tinggal di dalamnya. Mana isi utang? Gili kan kalau suluh kalau baik. Isi utang Tadi molor mah itu mah. Oh, iya. mana? Tadi dinya tah. Di masalah. Oh. Dia mah jambut apa? Hah? Ngam nanti itu. Itu mah, itu. Awas kalau mau dikembali isi utang. Oh, enggak. Bolongan di kalah suluh deh. Kalau kamu lari dia. Hei, Mai, datang deh Mai. main dan ngulas suluh dan naon dia. Mana suluh nak? Ima, aing keheesan poho mah. Sini.